Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalayan iring kumastaud basmalah narang hamdalah salawat mi wassalam na ilma kinatan bitaqdim. Mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya wastana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakantun ka para keluargana, para sahabatna, para tabiin-tabiina, umumna ka sagenap jalmi Islam anu nyicingan dina agama sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taya kurban jeung eka hukumna sarua sunat muakkad. Naon sababna eka jeung kurban dihukuman sarua hukumna sunat muakkad? Kuat dalilna, kuat dina Qur'ana, kuat dalil tina hadisna. Saumur-umur sunnata sakali urang marek berkali-kali silakan da menang ganjaran sunnah. Taya asal muasalna ayakna kurban, ayakna poe tarwiyah, ayakna poe arafah, ayakna poe lebaran kurban, asal muasalna Nabi Ibrahim. Taya Nabi Ibrahim teh termasuk Nabi kermah pangkat Nabi, pangkat Rasul, dibere kabeungharan ku Gusti Allah. Saking kubeunghar-beunghara Nabi Ibrahim nepikeun ka sodako 70.000 embe, 700 onta disodakokeun, dipotong harita keneh, dibikeun ka fakir miskin. Aya weuh jalma nu beunghar nu sodako embe 70.000. Malah aya heuh. Saking kubeunghar-beungharna pan kitu ari sifat jelema mah. Sifat jelema mah sok ayeuna sifat jelema mah lamun di alam ku batur, lamun diogok ku batur, hebat Ibrahim. Hebat Ibrahim nepikeun ka ayeuna sodako ngaluarkeun 70.000 embe, ayeuna 700 ayeuna onta. Hebat. Timbul sifat kamanusiaanana Nabi Ibrahim, timbul dina hatena Nabi Ibrahim sifat sombongna. Sebab ai jalema mah sok katepaan, sok kakenaan sifat sombong. Nabi Ibrahim cek Nabi Ibrahim kecil. Timbang 70.000 embe, 700 ayeuna onta cetek-cetek acan saking kubeunghar-beungharan Nabi Ibrahim. Tong 70.000 onta deui, tong 70.000 embe deui, tong 700 onta deui. Ayeuna anak sorangan lamun Allah geus nitah kita dipencit ku kaula bakal dipencit. Nah, eta omongan eta Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim ayeuna boga pamajikan teh Siti Sarah. Nabi Ibrahim ayeuna bertahun-tahun tepikeun ka kolot teu boga anak. Nabi Ibrahim cek Siti Sarah ayeuna bising hayang ngadu turunan. Ridho ikhlas sok nikah deui aya awe kitu. Siti Sarah pamajikan pertama Nabi Ibrahim nitah ka Nabi Ibrahim kawin deui. Aya we. Urang boro-boro dikawin deui cacak aya awewe nganteuran ge disebutna teh bobogo. Aya nganteuran ge sebutkeun di saha bogoheun panganteuran bogoheun ya Allah. Nabi Ibrahim cek si ayeuna cek si tiara ridho ikhlas sok Nabi Ibrahim nikah sareng Siti Hajar. Begitu nikah sareng Siti Hajar, Nabi Ibrahim boga keturunan hiji nyaeta Nabi Ismail. Begitu Nabi Ismail meujeuna resepna eta budak, umur ayeuna 5 tahun, umur 7 tahun, Nabi Ibrahim pas malam tanggal 8 bulan haji ngimpi. Eta jero impian, hei Ibrahim cumponan najar anjeun. Ku kaula geus dibere ka ayeuna kaula anjeun keturunan cumponan najar anjeun. Nabi Ibrahim udang, ieu teh impian teh ti Allah apa ti setan? Ti Allah apa ti setan? Berpikir Nabi Ibrahim sapueuting. Salat sunat, wudu tu salat sunat tu esra deui jol deui ayeuna jero impian. Sora hatib, ari hatib teh sora aya bentukna eueuh. Tah, Ibrahim cumponan janji anjeun, cumponan najar anjeun. Mana buktikeun najar anjeun? Kuda Nabi Ibrahim ieu teh impian teh ti Allah. Apakah ieu impian teh ti setan? Nu mantap disebutna poe taru disunatkeun dina poe tarwiyah tanggal 8 sunat puasa. Tah eta asal usulna tarwiyah. Cek urang mah berpikir-pikirna ngangen-ngangenna Nabi Ibrahim kana najarna Nabi Ibrahim dipikir-pikir.
Nah, pas malaman tanggal 9 ngimpi deui, ngimpi Ibrahim cumponan janji anjeun, cumponan najar anjeun. Hudang Ibrahim, iya bener impian teh lain ti setan, balik kanan impian ti Gusti Allah. Ingat Nabi Ibrahim baheula janji najar tong si ganing ayeuna sapi, tong si ganing onta, tong si ganing embe anak sorangan lamun geus Allah nitah dipencit. Maka Nabi Ibrahim diberi pangkatna Khalil, kakasih sabab henteu ngengke-ngengke kana pamarentahan Gusti Allah. Dur bedug engke heula sapotong deui udud. Ai urang mah kitu lain. Sarua di urang ge can bisa. Dur bedug engke deui nya aya adukan Mang Jai. Ya Nabi Ibrahim mah harita ku Gusti Allah turun ditah dipotong eta ayat-ayatna ge anu ayatna summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Ka Nabi Ibrahim tah dipotong harita keneh Nabi Ibrahim ku sabab geus dititah ku Gusti Allah ayeuna rampa rimpi cubak-cabak anu kacabak teh kampak eta kampak dipotongkeun beledang. Urang lamun dipotong kampak kumaha Mang Jai? Saking kuumbung-umbungna ngengke-ngengke pamarentahan panitah Gusti Allah diberi pangkat Khalil. Nah, waktu harita dicumponan maka disebut poe tanggal 9 disebutna poe Arfah. Naon sababna di poe Arfah? Ayeuna Nabi Ibrahim inget kana najarna bahwa ti arek mencit anak. Begitu tanggal 10 Nabi Ismail dibawa. Anu aya di mana? Ayeuna anu aya deket Mina, dibawa ka dinya. Pas dibawa Nabi Ismail dibawa terus dikedengkeun heula Nabi Ibrahim mangkat jol setan. Hei Ismail, anjeun nyaho henteu anjeun dibawa ka dieu teh naon? Ari kitu kunaon? Anjeun teh dipencit. Kumaha Ismail? Eta ku Ismail, eta setan ditimbung. Tong si gading dipencit, aya pamarentah ti Allah mah mangga wae sabab bapak kaula teh ngaraksanakeun pamarentah Allah. Ditimbung eta setan, nu mantap disebutna jumroh. Jumrotil ula bahta 7 kali. Nimpuk eta aya dina hajian hiji. Dina hajian. Begitu Nabi Ismail dikedengkeun terus Nabi Ibrahim mawa ayeuna mau bedog mau meureun malaikat bedog baheula mah pas arek dipencit Allah taala manggil ka malaikat ayeuna Jibril turun anjeun ka ayeuna dunya ayeuna tuluhkeun ayeuna bere embe 2. Begitu turun malaikat Ibrahim ulah jadi anjeun jumponan kana najar. Anjeun mencit kana anak anjeun diganti ku embe 2 nu mantap jadi hukum lalaki di mana mencit ayeuna eka mencit kurban lalaki 2 awewe hiji. Tidinya asal muasalna hukum sarua sunat muakkad tapi perbedaanna ari ekah mah nikahan orok tetebus jeung di akhirat. Ari ayeuna kurban mah pasunatan kalakuan Nabi Ibrahim. Eta kurban teh lain syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Mata di antarana syariat Nabi nu baraheula dipake ku Kanjeng Nabi, cara ayeuna cara sarua ngan hukum beda. Di antarana eta kurban. Kalau ayeuna ke kurban teh syariat Nabi Ibrahim dipake ku Kanjeng Nabi Muhammad. Tawaf di Ka'bah syariat Nabi Ibrahim dipakai ku syariat Nabi Muhammad. Ayatna jumlatil usto akobah tu tibak aya nimpugan setan di Mina eta tes lain syariat Nabi Muhammad syariat Nabi Ibrahim dipakai ku syariat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.